daramang barudak. Dinten ieu bade diajar bahasa Sunda, tema endahna hirup bebarengan. Materi mikawanoh robahna kecap. Pek titenan robahna kecap sakumaha nu ditetelakeun di handap. Hiji, riung, ngariung. Sawareh ngariung di emper masjid. 2. Cokot, nyokot. Galih disalin ku papakaian bersih, terus nyokot sarung. 3. Inum, nginum. Tajil teh ukur nginum cai herangge teu nanaon. 4. Baca, maca. Ieu acara urang tutup ku maca hamdalah sasarengan. Kalimah anu bieu teh menang nyutat tina bacaan pupujian. Ku urang katangen aya kecap anu robah, nyaeta riung jadi ngariung, cokot jadi nyokot, inum jadi nginum, jeung baca jadi maca. Kusabab robah hartina ge jadi beda. Geura lamun ditulisna kieu tangtu eta kalimah teh jadi teu meureunnah. Hiji, sawareh riung di emper masjid. 2. Galih disalin ku papakaian bersih, terus cokot sarung. 3. Tajil teh ukur inum cai herang ge teu nanaon. 4. Ieu acara urang tutup ku baca hamdalah sasarengan. Ku urang karasa 4 kalimah di luhur lamun kecap diganti ku riung, cokot, inum jeung baca mah jadi teu meureunnah maksudna. Eta pangna anu digunakeun teh kecap ngariung, nyokot, nginum jeung maca. Geura ayeuna urang teangan deui contona, terus ku hidep pilih kalimah anu bener. Hiji, dadang dititah meuli koran ka kios. Dadang dititah beli koran ka kios. Nu mana nu bener? Dua, japati teh teu daekeun apung geuning. Japati teh teu daekeun ngapung geuning. Nu mana nu bener? Tilu, weni keur cebor tangkal kembang. Weni keur nyebor tangkal kembang. Nu mana nu bener? Sangkan leuwih paham kana robahna kecap, pek ayeuna ku hidep pigawe latihanana. Hidep ngan kari ngalarapkeun kecap anu geus robah kana kalimahna. Carana mah kawas bieu dina contona. Nomor hiji, dahar jadi ngadahar. Tita tadi oge ku patahu teh eueuh nu titik-titik geuning. Ku hidep pilih nu mana nu tepat, dahar atawa ngadahar. Pek eusian dina anu titik-titik.